Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa aulai wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa hususan la ruhi syabul qadi ajilani. Khususan laru syedi Nabi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum, khususan laru Abi Bakr Badr Jamal bin Eki Jamil wa khususan laru musannif kitab Fathul Mu'in Al-Alim Al-Alamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari Tilmidhu Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi amin. Usuli maupuri masih silati wal mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat ala hayya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillah patepang disareng para sadayana urang lajengkeun kana logatan kitab Fathul Mu'in upami abdi sadina ngalogatan mangga lereskeun urang belajar sasarengan wae ieu mah halaman 3. Fathul Mu'in bagian ke-7 bab salat kenehnya. Fathul Mu'in mah awet kitabna ge kandel. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari teh dugikeun ka dieu ku abdi tos dicirian. Bagian ke-7 teh na bagian ke-8 berarti mangga pilarian wae bagian 1 2 3 4 5 genepna aya di playlist Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuktalu sareng dipaehan ieu si jama al muslimi tegasna jama anu Islam al mukallafi anu mukallaf kataklif baleg boga akal hidang mukallaf teh. Al-Zahiri tur anu suci hadan badanan anu narima had bidarbi unukin kalawan neukteuk beheungna ieu si jalma atawa neunggel beheungna ieu si jalma. Dipaehan teh jalma nu Islam anu mukallaf anu boga akal teh kumaon in ahroja dipaehan saten lamun mangaluarkeun ieu si jalma hakana ieu salat al maktubati tegesna kana salat anu di waktu-waktu amidan barianan anu ngahaja anu waktu jam'in tina waktuna ngumpulkeun laha kana ieu salat. Ingkana lamun mabukti ieu si jalma kaslan karena males ninggalkeun teh karena males mayat yaqadin sarta nekadkeun si jalma wujubaha kana wajibna ieu salat. Jalma anu baleg hideng boga akal suci tina najis manehna henteu salat. Tapi manehna nekadkeun wajib salat teh wajib. Nyaho wajib salat manehna teh tapi manehna teu salat. Ninggalkeun teh karena alah-alah males kedua. Tah eta zaman kitu dipaehan. Lamun ceuk Fathul Mu'in mah in lam yatub dipaehan teh lamun mah henteu tobat itu si jalma ba'dal istitabati dina sabada dipenta tobatna itu si jalma. Tobat maneh? Teu salat. Misalkeun teu salat lohor karena kedul ninggalkeun salatna alesan. Tobat. Tah lamun manehna teu daek tobat berdosa teu daek tobat berarti manehna eta meunang dipaehan oge. Walanud bil istitabati jeung sunnatna dipenta tobat jeung eta tepan sunnatna dipenta tobat layud manu henteu katempuhan saman jalma qotala anu maehan ieu si jalma hu kaitu jalma ninggalkeun salat qobla taubati dina samemena tobat. Lakin nahu tetapi na ieu si jalma yaksimu eta berdosa ieu si jalma. Jadi nu maehanana teu katempuhan dina maehan dina samemeh tobatna itu si jalma. Teu katempuhan teh hukum teh naon lamun ceuk Islam. Tetapi na itu berdosa itu si jalma.
Wayuk talu jeung dipaehan itu si jalma kupron karena arah-arah kafir intaroka lamun mah ninggalkeun ieu si jalma hakana ieu salat jahidan bareanan anu nampik wujubaha kana wajibna ieu salat. Jalma anu nampik kana wajibna salat tetep dipaehan. Ieu si jalma kuring mah teu wajib salat ka kuring mah cek manehna teh nampi kana salat berarti tah. Eta mah dipaehan karena kafir gitu mah. Kaluarti Islam lamun ngomong gitu. Kuring mah teu wajib salat ka kuring mah teu wajib salat keur kuring mah salat teh teu wajib tah eta kafir ngomong kos kitu teh. Teu ngawajibkeun salat keur dirina. Eta nampi kana salat. Palayug salu atuh ulah diadusan ieu jalma anu kafir walayus sholat jeung teu disolatan sa'alaihi ieu jalma anu kafir teu kudu diadusan teu kudu disolatkeun alungkeun ka walungan jelema kitu mah teu nanaon. Wayubadiru jeung gagancangan atawa ngaburu-buru sahaman jalma marro anu ngaliwatkeun ieu si jalma bipaitin kalawan kodona salat. Wujuban kalawan salat anu wajib gitu. In pata lamun malepot ieu si pait bila udrin kalawan tanpa ya udur. Jadi lamun urang ngaliwat waktu salat tanpa ya udur wajib kodoan buru-buru gitu. Jadi urang wajib ngaburu-buru payazamu mangka wajib hukaya si jalma mangka misti kaya si jalma non al qodou kodo pauron dina pada harita. Jadi kudu kodo jalma anu ngaliwat salatna tanpa ya udur wajib buru-buru ngodoan kana eta salat. Qala ngadausa Syekhuna guru urang sadaya Ahmadu bin Hajarin nyatana Syekh Ahmad bin Hajar rahimahumullahu taala rahimah muga-muga ngarahmat hukaya Syekh Ahmad bin Hajar sallallahu taala Gusti Allah taala. Walladzi jeung ari kaol zahara anu zahir anu jelas ieu ladzi annahu eta sanyanyana tingkah jeung kalakuan. Saur Ibnu Hajar mah lamun jalma ninggalkeun kana salat teh yalzamu eta misti ceuk kaol anu zahir jalma ninggalkeun anu ninggalkeun kana salat bari jeung tanpa udzur yalzamu misti hukaya si jalma anu sorbu jami zamanihi molahkeun sakabeh waktuna itu si jalma lil qodoi pikeun ngodoan salat. Jadi pikeun jalma anu ninggalkeun salat tanpa aya udur ceuk kaol anu zahir mah wajib dikodoan teh dina sakabeh waktu manehanana keur aya keur cicing misalkeun kela mah tegasna perkara waktu ada anu ngalianan ieu mah makana perkara waktu ya taju anu mika butuh ieu si jalma li sorpihi pikeun molahkeunana ieu salat pikeun molahkeunana ieu waktu pima dina perkara mah ya taju la buda anu misti ieu mah lahu ka ieu si jalma. Jadi kumaha maksudna urang ninggalkeun kana salat. Salat lohor urang misalkeun ket ditinggalkeun tanpa aya udur. Tah urang teh wajib ngodoan salat asarna teh salat lohorna teh pan asup di waktu asar. Tah ngodoana teh urang teh dina sakabeh waktu asar tapi dina salian waktu anu pikabutuh urang. Misalkeun waktu dipikabutuh urang teh dina waktu asar teh urang teh keur dagang keneh atawa keur aya di perjalanan atau aya kagiatan anu penting anu butuh keur urang tah salian dina waktu-waktu eta geus beres waktu-waktu eta urang ngodoan salat sakabeh waktu anu kosong anu salian ti waktu anu dipikabutuh urang waktu santai urang dipake ngodoan salat kitu saur kaul anu zahir anu dicarioskeun ku Syekh Ibnu Hajar. Tetapina biasana urang mah cukup sakali wae salat ngodoan. Wa nahu jeung sanyanyana tingkah jeung kalakuan ya rumu eta haram alaika ieu si jalma non atatawu gawe sunat. Haram urang salat sunat lamun salat qada can dilakukeun. Intaha paragat ieu kaol.
Wa yubadiru jeung ngaburu-buru ieu si jalma bihi kana ieu kodo nadudban karena arah-arah sunat in pata lamun malepot ieu si jalma biudrin kalawan udur kana umin ari contona sapertikeun sare lam yata'adda anu teu ngagagabah ieu si jalma bihi kana ieu sare anu teu ngajahaja ieu si jalma kana ieu poho sare teh ya wanas wa enan kusabab kan teu gagabah ieu si jalma bihi kana sarena wanisyanin jeung karna poho kadzalika nya kitu deui lam yata'adda. Jadi kumaha ieu jalma anu kasarean misalkeun salat lohor manehna teh kan jam 11 jam 10 jam 11 teh sare hudang-hudang teh jam 4 berarti salat lohor teh kalewat tah kusaha salat lohor kalewat berarti kudu kodoanana lamun di eta mah kan katinggalieunna teh ku sabab sare atau ku sabab poho urang teh ye ti lohor nepi ka asar teh blang we teu salat nyaho-nyaho asar we can salat lohor kalewat poho eta disunatkeun lamun urang ngodoan salat buru-buru lamun teu buru-buru ge ngodoan salatna teu naon tetapi disunatkeunna adalah ngodoan salat secara buru-buru kitu nya. Wa yusanu jeung disunatkeun naon tartibuhu nganartibkeunana ieu salat apa tadi tegasna salat anu lepot payak di atuh ngodoan ieu si jalma subha kana salat subuh qabla dhuhri dina samemehna salat lohor wa qadza jeung saterusna wa taqdimu jeung ngaheulakeun ieu si jalma kana qada ala hadiratin mandeurikeun kana salat anu aya keneh waktuna anu boga waktu anu hadir. Jadi urang teh kudu ngaheulakeun heula ngodoan salat misalkeun orang salat subuh kalewat terus urang ngodoan di waktu lohor tah ulah wakas salat lohor tetapi urang wajib ngodoan heula salat subuh anu geus kalewat. Terusna seperti itu lamun urang poho salat lohor tah salat asar teh salat urang teh tong ka salat asar tetapi ngodoan heula salat lohor seperti itulah. Ayu khofa sagitulanya wallahu a'lam bissawab.